sia teh atuh ah. Ini mama ditawe ka abi atuh nih. Nya aing teh kudu nita ka saha sia kasih ka Rom. Kasih kiin. Anak lagi mana yang aing teh atuh. Ieu pangajuakeun ieu kata Iis Atuh mah di berat nih. Berat naon mama nih teh iya ida teh gede pisan. Perahan 5 kiloan tuh Nur. Sia teh Tinggal dijaga loba. Moal dijual kabeh moal riwetan nu ieu tah ieu hiji 2 3 4 ieu itu mantong jang kolakkeun. Ini mama. Mending wae sia teh tabiwit jelas sawang aing dudut sia aram jadah teuing. Buruhan asal. Nya iraha teh di buruhan, uang teh di buruhan sia teh ku aing. Atuh. Sok tong damedo dah yang ditampo ku ieu. Seri. Tah, itu. Meni aing olahan ieu geras ya semua teh. Asa atuh. Tong sok mendita ku kok, sok meni sia teh. Cuma mari loba-loba teh geus sakieu. Opat ciki. Mah berat. Lamun sakieu jadi sabaraha duitna? Oh, berat nih gotong atuh. Wah, ini tah aing teh atuh. Nih. Mama, ieu teh nu teh tah ieu ieu. Ieu we. Nah, angkat. Ini mama berat pisan. Main tenagaan, mah teh stunting wae sia teh. Nah, gitu. Atuhnya balik atuh. Nih. Nah, gitu. Suhun. Kumaha ieu na kata iiskeun? Iya bade ngisal ieu kituna labu. Itu lain labu atuh teh. Buut, enon. Ku labu. Nah, sia meni ku aing para banteng. Aman nih nyeri. Ubah ku aing para banteng sia teh tenagaan. Sok kana mauragan. Heeh. Angkat ka luar saeutik amin teu monconon kan hulu atuh. Mah hese mah. Sia teh da jangkung hok tungkul. Nah, Aduh nih cangkel beung ih. Tapi demi si Besti ya nya. Besti baru, rangkaian nantinya fashion baru. Nih cantiknya. Si Besti ngajak dah. Besti. 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 iya dia. Oh. Mana meninya? Besti. Iya, pemasak. Saya tuh di luar. Astagfirullahaladzim, eta maneh kunaon sia hulu? Karena tuh Besti ya aja mana teh jadi Bestian jadi kudu Nah, Besti sarua. mah. Dina fashion kudu sarua ya nama. Mana teh? Oh, make baju kieu engke meuli urang mah. Geus asa teh masakna. Saja itu lah atuh Oh, menit sok atuh buru. Nih hayang ngobrol baik ku abinya Bestinya urang panggil. Kadang ulangan urang. Oh. Tuh, dek tuang heula ya dek eta heula ulin heula. Amin yang kene ya sapi lagi. Nah, ayo. Salah. Oh, beli riwi. Wah, ayo telepon Besti. Besti we. Geus kieu ieu teh. Sarua teu. Oh, mana eta mah kenaon hulu mana? Make sibut aing sia teh. Iya asli, cik deuleu aing. Sia beli rupa-rupa pisan ame naon. Karena bisa sarua fashion jeung maneh atuh ieu. Heunya ieu badagannya manehnya. Kayak dek tuang wae urang bisa sarua pisan jeung maneh. Iya, bieu teh masak maneh teh capek teh. Masak yang salah yang capek atuh urang teh. Pencatan kurang. Iya, Besti hayu atuh urang ulin ka mana kitu. Sudi atuh meni aing erang dipajakeun aing tah lumur duaan sia. Wah, atuh kece ieu mah nya eta we. Bisa badak-badak ting atuh ieu. Tuh, kece ieu mah teu diceklan teh da urang mah kieu. Oh, buk asli ieu Hese mah. tangga sia teh urang. Buk asli urang mah ieu mah. Buk asli. Heeh. Nih atuh kucu kumaha etanya hayang bungkus maneh kumaha tuh. Ih kece meuni ih. Kece nih jangan heuh kiki ante nih geningan capek urang mah berat. Ngeunah atuh memakai nu kitu Ini patel. kesang badak sia teh kana luar aing mah. Samalukna da aing sarua itu berat. Lain buk asli atuh ieu mah. Meuni. Badak-badak teuing atuh sia teh meni ngaludahan. Ada eueuh. Lain kedena ngaludahan heueuh atuh. Sia teh eueuh tiung eueuh naon ku aing sesebkeun sia teh simut aing teh da kohol nanganan aya ulah da kotor kana hulu. Kitu ah. Heuh maneh atuh ulah make nu kitu ame sarua. Ini kan urang hungkul make nu kitu mah meuni. Bae atuh pan Besti. Ulah nyaruaan urang atuh. Pan Besti atuh. Emu atuh bestian Pan jeung. geus kieu geus janji basa teu Imas nih. Tuh kece tinggal urang beuki ka handap atuh kece pang ieu ke. Kadang-kadang ke urang atuh meni balekeun eta sesepin kaluhusan di dieu cicingna. Kumaha atuh? Eta jarum pentulan kade kece. Oh di jarum mah. Heuh kade hulu urang kata jus. Oke sesepin. Ka handap.
Cek tadi baliknya. Nah, iya Pak. Kerja sia teh aing tinggalnya. Eta teh asa ngomong. Eta ayo sia eta kumaha? Ya tuh lucu. Tak ieu cika urang pisan ieu mah. Jadi besti urang pisan ieu mah. Eta hayu atuh kece ulin yuk. Ulin ka mana atuh? Kebetulan urang atuh kece ulina ieu nih bari pangepelkeun atuh ti kota kungkul teras urang. Suul dia urang geus ngapel. Ai maneh mah geuning geus masak sia teh teu urang mah eueuh kece kumaha mun besti urang kalapang. Heuh naon atuh? Heuh naon ngadon ulin ka dieu ieu maneh? Heuh pang tita pang masakeun ka Sudi maneh saji ani kedul pisan Ceu atuh pelis. Pelis atuh mending jangan naon kawin, jangan naon ngarumah tangga, geus kolot ieu ulin keneh. Pegawe di ieu mah. Pasien urang nih HD-nya. Tuh HD. Hayu tuh cenah nih bantuan urang sia teh nih. Sia mah nyengsen Apa teu maneh jika tutut anu monyong dan panjang buntutna? Kion? Kitu. Kijing naon atuh teh? Sia mah ani geus moal make nu kieu aing mah. Nah atuh meureun atuh mun. Aing tadi tuh urang teh atuh keur eta di jalan teh sia teh loba nu Ya nempokeun. beneran atuh. Namun cenah isina di nu teh. Kenapa kita isina atuh ningali? Simut Siap sia ya teh. dua mewah Simut budak aing ya teh. Tuh, sia teh. Nih tuh. Segede kieu tuh hulu urang teh isina teh. Mudah-mudahan hari dah atuh atuh nih besti kece. sia. Ini besti aing mun inget mulai dari sekarang. Ngomong kita atuh kejam nih urang kita mau batur ih. Kece atuh hayu please kece nih pangapelkeun sakali. Mah colongan atuh di jeung Imas we juk. Rame. Teresep geuningan. Kitu Ceu Imas mah. Ceu Haji teh. Teresep ke Ceu Imas mah. Sok ayeuna nya basa dek lebaran dibere daging ku Ceu Haji dileuleungit ke Ceu kebatur mah nyebutkeun teu dibere teu itu ieu keheul ka Ceu Imas mah da. Teu kunaon atuh ah. Urang geus sarua kitu da. Kitu kumaha? Kok Ceu Imas? Moal mungkin ke Ceu. Mana pasti orang moal mungkin kitu atuh ieu. Nih, hanya Ceu Imas we nu kitu ka Ceu Haji mah. Kom nu balik di kom ka di kom sia teh mun Nya aing di kecenya nih si Sarkom eueuh. Untung we urang teh menang besti anyar maneh. Aing mah besti maneh am ni embung aing mah da teu boga besti. Teu nyarios kitu. Teu boga besti urang mah bae sorangan oge urang mah tenang. Temenan. Tetanggaan we. Itu da tetanggaan mah jauh atuh beda ieu. Emang jauh Di ieu mah. Pakidulan jeung Palebakan mah beda. Heeh. Heeh, mata kan geus we jadi besti jauh gitu. Aing mah Jauh etana, jauh naon imahna tapi dekat di hati. Meni aing mah lieu nu hajat teh jual ieu meni beres ieu bijil deui onangan anyar. Beres ieu bijil deui onangan anyar. Sapoe teh meunang 10 onangan aing. Nih, kok aing dikawinkeun kitu skenor. Meh buru-buru aing hajat sarua meh. Nah, Oi. Enggak. mas sampai pisan mah nih jauh. Ngatu wayah jawa atuh maneh teh. Ya 5.000-an cenah. Nah, 5.000-an. Saloba-loba ning 5.000. Teuing da 5.000-an ku teh Isna. Ya sabarahan sakilo na Teuing teh apal nih. 10.000. Heeh, meureun. Tanya deui. Nih. Sabaraha sakilona kitu? Hah? Sabaraha sakilona kitu? Ini mama nih. Jabagare teh bencenur sia teh. Apa kitu aku aing dihakan mau dijual. 5.000 perak mah jangan naon. Teuing atuh dari. Tadi. Nih mama nih. Pak bener manehna sok dengekeun lampu teh ngomong teh. Ini di belana sakit Sok tuh. tanya. Ieu boleh duitna. Ya gitu nah 5.000 emas sabaraha hargana sakilona. Nah, hanya si bencenur. Aing teh geus kumaha cenah banyak 5.000 opat heula. Bae sagade kieu. Astagfirullahaladzim. Mama nih. Anu rehan. Lu dek ka mana? Atuh tadi Dek naon? iya ada iya nanya deui. Yang kenaon? Itu salah. Nah. Ngajual itu. Oh, aya teh ngilu. Oh iya tuh. Sok naon deui? Heeh, sok naon deui, Pak? Sok. Kopi. Rokok. Heeh. Ayo, Pak. Heeh, kayaknya mau apa aya we atuh.
goler teh kudu we. Ini teh yang kopi. Ini nyaho keur teu boga duit. Teu menang henteu. Kudu we meureunnan kapaksa ieu mah katen ceu iha deui. Nyaho ceu iha teh ka urang teh enang mah geus ieu pisan, geus mung pisan. Mere nganyukeun teh. Najan cek kitu kurang dibayar. Ini loba nu hajat teh. Lieur kana sirah nu hajat deui. Mun atuh warung teh sagede-gede ku aing teh. Kunaon aja? Ya. Kunaon? Ini kepo maneh, ini apa wae. Mani asal ngawawangkong wae atuh. Ngawangkong ku jeung saha? Anu sorangan aing mah. Sarua kene geus nerekeun ieu. Enggeus, lieur aing mah Kudu hajat. Sarua meuli lieur pisan. Asadek nama tong ka dieu atuh ka aing mah mantog mah. Di bae atuh keje sakedeung sia teh meuni embung we diunggahan ku urang teh. Mun diunggahan narapsu urang teh teu. Heuh narapsu kunaon sok ka urang ngomong. Ieu dengekeun. Naon? Urang sama teh ka pasir. Heeh. Ngalasina waluh badag. Heeh. Dijual. Panen deui wae. Da emang panen wae, ngami mungkin aya wae. Dijual ka ku si kenor teh ka cai ieu. Heeh. Opat heula arageung keceu. Naon cing 5.000 perak. Berarti hijina Cek atuh aing teh kieu sabaraha? bencana cek aing teh sakilona sabaraha ka teh disanyakeun cek aing teh mah nya 10.000 perak. Nah tuh meuni tah budak nih kumaha Udah aing teh nih jangan naon buka budak keceu atuh. jeung berat jeung naon watir atuh Ame teh- sama nih eta mah. Aing ngaja ame teh stunting wae sia teh leuleus hulu leuleus tuur budak teh. Heuh sama nih. Nyalakeun ka budak, nyalakeun ka ceu iis maneh kumaha ku sorangan. Heuh mun ini Ah sarua meureunna ku jelema da atuh kenana ge sia teh. ku budak mah sok dimurahkeun. Wah, kok eta teh? Oh. Kudu ini ku sorangan. Ini ada datang-datang sih lagi tinggal mana? Heeh. Aing teh jadi tahal balik deui, tanyakeun sabaraha kilona cek urang teh mah nya. Opat hulu barang dan sagade kieu cek urang teh kana ku 5.000 perak. Apa gitu mah geus kolak ku aing sorangan bagikeun ka dieu. Oh mental tuh kecil urang yang asa hayang Oh, lelok. da hulu maneh. Tuh urang ieu aya. Kecil atuh. Dua we bae tong loba-loba teh. Siap nih dua batu iklan ada kuan. Heeh. Ya kecil. Mana? Leuh sia gede pisan. Ih jang maneh mah sia teh. Imuk ngomongkeun hungkul hiji. Naon ke mau atuh kerja nih sia menyamada sagede kieu. Ngeunah digoreng. Ada perahan 2 orang sia tadi mah sakieu moal ka opi. Atuh kerja nih. Ieu Rumah ya. dek nemongkeun hungkul tadi teh nu dijual teh sagede kieu. Hayang ngolok atuh kerja urang nih. Ieu anu udah ditransferkeun ka si Sakom. Bisanya. Transferkeun heeh. Bisa cenah lewat non MMS nya. Atuh baheula kembali urang ngelehan mah. MMS nya katanya non MMS non. SMS. SMS mah beda MMS anu aya fotoan mah cenah. Asli kalau sendiri asli aing mah ieu bager aing mah ingat. MMS. Heeh. Bisa ngirimkeun foto. Heeh. Kaca haji edek. Heuh kaca haji udah urang teh gabel HP. Ari ieu bisa dikirimkeun. Foto na hungkul. Foto na hungkul teh apa kumaha tuh kece. Ayo ngirim ke di luar negeri kumaha. Tuing kecil atuh. Gak cek batu cek MMS kirimkeun cenah bisa aya kasih Sakom fotona cenah kitu. Heeh, Ayo na makan nepi moal. heuh teuing. Geus kaurangkeun we geus. Teu iman tong atuh kece nih. Tapi kalau ke tanya abinya. Ayo kecil ah. Oke kolakna kirim ka dia. Tong ieu we sorang tong ngomong we sorangan kecil palaung urang mah. Ayo ah. Sia. Ada kolakna kirim ka dieu nya geulis cantik sia teh barang petoy ka aing tara bang beres sia. Samjada. Si Kesi. Lain koconya, iya urang teh namanya pan bestina teh jeung maneh heueuh. Kateh maneh teh dibawa jalan-jalan urang salaki kan mobil teh sia teh. Ieu maneh nih kurang beruntung kumaha sia teh menangkeun besti kos Tuh urang. haji nih geus tuh haji meni aing teh ning jam sabaraha ieu sore tinggal nih. Cenah kalau jam 8 drama tog atuh ieu jam 8 mana? Isuk kene. Isuk kene geus sore tinggal 5 hari geus di kulon. Kan bae atuh koco, ieu ngaran-ngaran jeung besti mah da. Aing dek ngatu teu jadi. Hayu atuh.
Mangas beak aku salaki urang dengan sauna ge. Geus we mending cicing sia teh aya beak mah atuh. Teu lapar aja Haji. Henteu geus aing ngaranjing Besti mah atuh resep we ngobrol geuning ka ditu ka dieu. Ai budak ka mana keuceun nih asa teu nempuh. Tong nanyakeun budak urang rek naon atuh mana duit. Heeh atuh ai ka anak Besti nya. Da tuh ka Besti mana duit dieu kan. Nya teu mekel meureun keuceun. Ya cai oge amung teh ka Besti tapi mana duit. Sia hampurannya urangnya ingat kasih sarkom ieu teh aing teh. Tapi halusna urang jadi Besti si Ceh Haji. Ku aing manfaatkeun porotan duitna ku aing. Naon ceu Bari. ngomong naon ceu? Hah? Ngomong naon? Henteu Ceh Haji sok loba duit gitu. Lainnya ingat we kasih sarkomnya. Heeh atuh Ceh Haji. Sugan we mana bisa jadi gagal. Ceh Haji atuh ka dieu teh heuk mawa naon mau naon gorendrang kakaren. Oh, hayang maneh nu kitu? Hayang. Tong ke atuh urang. Urang nek nyokotnya. Heeh, Nyokot. Keula atuh. Ieu heuh mi HP heula urang nek nyokot. Bawa we bawa. Oh, Bawa we. heuh atuh. Botu mila aing mah. Sok, bawa ka dieu kabeh kakarenna nya. Yuk. Yang ngumpul pisan orang ngiring ka jamannya. Mana sih Ken? Ken. Ada dicuri. Kit. Nih ayo mana kenaon? Apa? Ayo haja. Iya. Minta dulu Abi. Wah, ini sungguh tuh, sungguh tuh. Sungguh sate. Kayak Abi deh ngilu dah sejarah anak ini. Wah. Nih abi atuh hayang ngiluan nun. Nun hayang ngilu atuh nun. Ini dah lain dulu ratu. Nah, dulu we nur teh ban eta wah abi nur teh. Yo. Capek pisan mah jauh pisan sakieun. Nah, sebelah kita kilo teh. Teuing dah sakitu. Oh, heuy kayak sakila ka harti. Tadi 5.000 40. Nah, jadi loba hulu ai maneh. Dan ngilo. Terus akan ngajak batur atau tinggal di mana tak buru ka angin kabeh. Iya tuh, wah. Kan ini nanti jangan mulai dengan sangu. Kira nanti ke nanya. Heeh, berang. Heeh atuh. Dari ke mana nya na? Ya di dia amang. Heeh. Apa mau satu nya? Heeh. Hah? Beres ka tolongna. Nih ngani tahan melian kopi we ka urang teh. Duitna teu mere. Pas Belanda wae ngajajah. Tungguannya sakedeungnya urang nyokot heula kerja. Heula. Meni yung Besti. Jajah capek. Di mana Cah Haji? Cicing tong nanya. Lain Besti Cah Haji, Cah Imas mah. Nih, hanya Ucu Besti Cah Haji mah. Tong nanya nih. Nah, ada orang mah Cah Haji pirananya hungkul. Di mana Cah Haji? Tong nanya lain Besti Cah Haji meni. Hayu ke Cah. Jelema teh enak rek ka mana atuh Cah Haji? Dek nyokot golendrang, dek nyokot duit, dek nyokot opieun yang Besti urang. Yang si kucu atuh, yang si kucu atuh da ayeuna jadi Besti urang. Ieu titah nyokot golendrang, urang teh hayangeun cenah karunya hayang duit, hayang opieun pokona mah sia. Sia nyaho Cah Haji, eta teh kade dimanfaatkeun Cah Haji. Wah, geuce ieu. Heueuh. Nanya Besti ka Besti atuh ieu. Dimanfaatkeun. Eta mah yang jadi Besti Cah Hajinya. Entah we. Tahu orang mah. Eta serius ya. Entah we. Entah urang mah Cah Haji bener. Ngan Cah Haji saya dimanfaatkeun. Tapi Cah Imas hayang golendrang. Cia bohong eta omong ngomong gitu. Ieu mah hayang ge ikhlas, ieu mah pameran Cah Haji itu mah lain nang menta itu mah haja. Da Besti urang atuh koca meni. Bae atuh Cah Imas ngurus Cah Haji lain daungkeun. Hadi entong beunang ka pengaruh si cucu ieu. Koca urang mah meres eta teh ka Cah Haji teh. Moal koca da Besti urang. Meres kade Cah Haji paur. Atuh Cah Imas nitu nyatanya wae ngodalin Besti Cah Haji. Heuh, nyaho urang ke limbes dengan urang mah henteu dimanfaatkeun Cah Haji tuh kade sia Cah Haji. Atuh bae koca meni pira golendrang sia teh golendrang mah nang handeut-handeutkeun nang Heeh, ketang dah. nya lieur atuh imah nih. Alus kene moal dibikeun, moal mungkin dibikeun. Jeung Cah Imas mah nih ngobrol teh ieu bijil kesang badag nih teu kaharti. Ada aing teh lain jurig atuh Cah Haji, da urang teh lain jurig ieu. Dasar si jelema nurus teunyung teu beunang di ieu ku urang. Nyaho sia si kucu teh eta teh Cah Haji si kucu teh eta teh ngamanfaatkeun.
Oke guys, si Aca Aji apa tak awal akhir ge? Si pucuk kumaha? Si Ian mah nih hayangan etanya, hayangan kanu hajatnya. Nah, sudah udah emang gak biasa banget sih ya. Ini kikiana tuh yang kaluhur marane. Entong dekat abi atau room nih, kumaha kayak nu abina ieu rusak. Ini Nur baru tut tolong mah ciga Nur. Saing maneh. Aku udah ngirihan nu panjang. Panjang ciga naon sok. Jika kanyut Pemoris ya, yang eta. mata mah si room eskiin tak kanyut-kanyutan. Kita mah enggak tahu si Nur. Si sama nyala-nyalanya. Oh. Si Nur tah. Nih, kira atuh ieu rusak wae. Nura panti tadi beresan, kumaha mun nyala. Kan ieu di beresan Tadi ke diberesan. Ih, hidung ieu kanyutna. Nih room tong kanyut-kanyutan hatuh nu ngajakeun. Da lucu atuh. Tuh, nabinya cenah jago. Tinggal abi jagung pisan tinggal ieu. Jago. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nasya bencenur. Kok aing kita mere santai ngan gitu. Maaf tinggal mah. Iya, ciga Paris. Au. Paling kemana wan? Beresan. Oh, naon di kieu-kieu Kan ieu ge diberesan. anu karungkeun cek maksud itu. Kok aing dihakan sia. Ini mah halus ya tinggal mah. Tah, bencenur cantik, mungil, jagung alit, sia teh stunting. Iya. Hah? Wah, Aisyah laki mah segede kieu. Kayak anu kode aing mah ini. Ya. Atuh make lah deui atuh. Kela deui geus Sok atuh mun tinggal ngewa, ieu mah teh loba nu kitu. Nah atuh jeung mecalan jagung. Soalnya jagung bisa gitu mah beak. Tarung. Tinggal nu abi jangkung heeh. Kumaha abi tingali atuh. Ngareungeus atuh ieu dek di wadahan moal. Moal. Ih, awarnya entah lama tuh nih kasih bencenur sia. Kamu jajan teh. Ayang we. Tah geus abi mah. Wah eta anu bisi kagedor. Tuh hari ieu atuh nih naonan kituan. Tinggalin si rumah jangkung pisan. Harisnya. Ani. Naon asia? Tolong abi nih gitu-gitu. Abi to abi sana ka bumi sana. Ya sia kan teh. coba ucu. Kamu abi. Nih sia kenur. Naon asik. Ai si aya ni maneh. Oh, sok. Di maneh nih. Kudu awet-awet eta Naon? naon? Kenur ieu nu maneh nih. Batang pisan sia teh. Beresan tadi cek wanahan beresan kenor sia teh. Oke, ada tuh tadi Bungas, urut nyokot bungas. eta, nyokot walu yang jajan. Bungas sok jajan. Nyaring kah? Arulin beresan. Neni wawe nu nyingkah atunya. Sia ka kolot teh sia. Sing ya budak mana ya? Mulangan rongsokan we ju. Kumaha dia tuh rio ah pisan maneh. Ih atuh ngomong. Sok nyaring ka sia ka itu. Nih nyarekan. Mana atuh duit tadi? Buruhan. Mangke deui cari ka warung aya ge shit teh. Nih, mau aneh anggur aneh. Ke balida. Kau yang aneh. Nih. Masih dulu aku aing Galak pisan koneng. Emak rumah normal. Enggak lah kita ngadareng nih cerita teh. Beresan ieu ngadon di bawah ulin. Barudak. Dulu atuh Mah hese mah. sia teh jangkung hok tungkul. Nah, Si anjing. Abi nih. ai ge kudu tah kasaha kasih raka. Sia. Ngomong emak anjing. Kan. Mangga. Kamu sih destri atuh ai destri. Anjing nih. Iya cenah bagian si kasihan cenah. Bagian si kasihan cenah atuh. Asal nama tong ka dieu atuh ka imah mantau mah. Heung aya. Alat dia destri. Yang sering wae penting kayu nade. Tengahak pokoknya. Sok. Action. Nih gandeng kucu atuh tong sok. Oh dong gandeng guys ya. Sang aing teh bete mantau ka imah sia teh aing mantau ka dieu.
ganting. Cuma baca kodok siang ke aku gitu. Action. Action. Sian dua anak. Banana meletik lucu. Action. Ini kecil. Mana kecil? Ini bakal lagi atau Asia, ayo tuh ngajual tuh. Yang seri. Desi yang ayah foto bisa kirim foto, lagi mau diteka kirim main. Siang jadi hati guling. Modalnya. Bae we atuh. Cok. Kopi maksakon. Boro. Eta Gusti Ipan we. Pisan. Harusnya. Wah nih, tolong. Oh, tolong. Air di mana? Oh, sok, awut. Pak, iya di Action. ya, yuk. Siap. San. Nih. Sian nih, awut. Naon eta daun awut? Atuh kenur ieu sih teh. Ini atuh ngomong. Anjing itu ke kameramen Tang nyebut anjing. Si Imas we nu kitu ka Cah Haji mah. Kamu kata balik dari kali ya sia teh menit tinggal ai jadi ke haji. Anggar we nitahan wae. Belanda we. Hanya meni belah dia atuh meh datang. Yang si kucu atuh, yang si kutu aja eta mah ngahaja. Udah besti urang atuh kaca meni ngurut teu hirup aing.